ngan kusabab penteun anu henteu sampurna. Sadayana ngawitan ngabandingkeun abdi kalawan anu sanes. Nah aranjeunna teh pikir kengingkeun nilai ageng teh gampang. Kumaha aranjeunna tiasa ngabandingkeun kamampuan abdi sareng nu sanes. Aranjeunna kalewat gampang nyarios, raka anjeun wae tiasa menangkeun penteun sampurna. Naha anjeun teu tiasa? Cobi tinggal rerencangan anjeun, maranehna tiasa menang penteun sampurna. Naha anjeun teu tiasa? Cekap. Abdi teu resep dibandingkeun. Abdi teu ngartos tujuan dibanding-bandingkeun eta kanggo naon. Maksud abdi sadaya jalmi benten. Sumawonten anak kembar sanaos ngagaduhan porsi, kaleuwihan sarta kakurangan sewang-sewang. Saban jalmi benten. Eureun bersikap sapertos eta. Jujur, abdi muak kalawan cariosan eta. Teu kedah ngabandingkeun.